ngapring ya pemuda menuju gereja Abroha Janari BAB KB di gereja. Oh, ketua pemuda mah di Paimaran segede helm kaya teh. Sekretaris dicekol comot karena pegangan pintu. Dina eta tafsir dicaritakeun BAB apa? Obeh na mantep. Ting obeh ting. Da lagu Scorpion modal di Moskow cecewak di New York. Akhirnya ieu Abroha rek ibadah Janari. Can aya lampu kan daya pegangan. Pas gap teh buka pantok leueur. Heueuh. Cek Abroha naon ieu? Pas dia muhal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kapayuneun pangresa pengatur waktu nu parantos pasieun waktos anu kusim kuring dihormati anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Pangresa guru-guru urang sadayana, para alimil ulama, para asatid, para tamu undangan anu sadi hadir. Wabil khusus pangresa guru pemimpin di masjid nyasepuhan di Korea beserta keluarga besar tercinta, panitia penyelenggarai acara beserta reng-rengan, pangresa Bapak Ketua DKM, tehilap ke aparatur pemerintahan tikawit Bapak RT, Bapak RW sampai Bapak Lurah, hadirin hadirat jamaah pengawasan anu istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, oge santri anu sami hadir, anu sadayana kusim kuring dicintai anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Alhamdulillah dengan dukungan cuaca yang sangat cerah, urang sadayana dipertemukan ku Allah dina acara yang sangat mulia, yaitu pembuktian cinta kepada baginda Rasul dengan memperingati maulidnya. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing kabayar hutang. Ya Allah ya Rabbal, beda hari doa hutang lunas. Kali ini dengan keagungan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan pangresa Kori, malam ini kita bertawasul mudah-mudahan nu hadir sing lunas hutang, Bapak Murad sing jadi wali kota. Ya Allah ya Rabbal, dan ngaduakeun pejabat masa kitu ge ngagedean amplop. Amin ya Rabbal. Naon margina dina kitab hadis arba'in, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir kedah ngamuliakeun tatang. Jadi gampang jeung nu jauh jeung nu deukeut heula, paham deh. Siap. Ibu bapak itu bingung calik teh simkuring nu di sangareupan teh moh masjid ka kanan garulis baheula, ka kiri garanteng kapungkur, tapi tingali panitiana seragamna hejo, al-ahdor mahdor, pakaian ahli surga warna hejo. Amin. Hade kerudung-kerudung yang warna-warni malam ini menghiasi bahwa kita wanita-wanita calon bidadari. Syaratnya hanya 3. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga berbakti kepada suami. Biarkan sekarang TV peot, sumarodadnahu asfala, pasti kembali kepada tahapan yang bawah. Ulah operasi plastik biar sabaraha kilo eta keresepna. Kolot biarkan, peot biarkan, menggayot biarkan, tapi suatu saat tunggu tanggal mainnya. Siapa yang menghina ibu-ibu saat ini
di akhirat nanti akan menyesal karena ibu-ibu yang hadir malam ini diganti oleh Allah bukan facelift tapi all new, mesin baru, jasad baru, jeroan baru, kabeh jadi bidadari. Amin. Beres ngaji update status, yang bawa HP selfie. Naon margina ketika orang berani pamer maksiat, kenapa kita takut pamer taat? Betul. Abdi sok update pengajian, abdi update wajah pengajian, bukan ria tapi lil tidak untuk dicontoh bagi ibu-ibu anu can resep pengajian. Beres ayeuna selfie sing alus mun teu bisa pangotokeun ku babaturan, kurang alus fotonan diedit heula irungna supaya rada mancung saeutik. Langsung posting dina WA, dina TikTok, dina IG, dina FB, tulisan tarangna inilah wajah bidadari surga. Datang lu komen anu nyinyir, wah karena ngaji sakali can puguh, abdi mengaji can puguh kumaha ente di tarang ngaji. Hebat ibu-ibu, amin ya rabbal. Ibu bapak sadayana di dieu teh aya temaan, ayana oge memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 18 September 2024 jam 19.00 selesai Masjid Al-Falah Tonyo. Geus sakit diruna Maulid pertama. Kenapa judul pertama memperingati? Memperingati kata dasarnya adalah ingat, betul? Betul. Ingat teh bahasa Sunda nama? Emut. Imut teh bahasa naon? Ingat, emut. Kenapa harus ingat? Karena jalma nu ingat pasti salamet. Bede. Jalma nu ingat pasti salamet. Jalma nu teu ingat pasti cilaka. Ingat teu make lancingan lebet. Wani kual ngosok waos kutuntung rok. Lamun bapak-bapak emut dengan lancingan lebet wani moal nyusur waos kutungtung samping bari ngadeg da kabahnya pas diangkatkeun sampingna ibu-ibu sing jari Gusti manuk cangkuri leuh. Lamun ingat bahwa jalan kadinya engal keneh dicor lewat mah amar kita ingat. Dengan ingat kita selamat insya fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Disunahkeun tos salat fardu urang wiridan, urang zikir, urang mengingat Allah. Kenapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dina surat Ali Imran zikir bari ngadeg silahkan, bari duduk silahkan, menjelang tidur silahkan. Untuk apa? Mengingat Allah supaya selamat dunia akhirat. Lamun boga hutang ingat selamat deh. Asing balik tuh tenang udah kabeh boga jeung Abdurrahman ge sami hutang syukur, hutang nikmat can syukur leres teh. Lamun balik ayeuna ingat ka imah balik mah loba nu balik ngaji teu balik. Naon margina? Hilang ingatan. Baik. Nomor kedua, ia teh memperingati acara Maulid. Acara apa? Maulid itu ngandung 3 makna. Berapa? 1 masdar mim. Yang kedua isim zaman. Yang ketiga isim makan. Dina nado maksud atak kamap alim di fathah ini dan seterusnya. Yang pertama maulid itu masdar mim, kelahiran. Jadi memperingati kelahiran. Yang kedua maulid itu isim zaman, waktu lahir. Apa? Yang ketiga isim makan, tempat lahir. Jadi maulid berapa mana? 3. Pertama kelahiran, yang kedua waktu lahir, yang ketiga tempat lahir. Tong jauh-jauh nggak mas betul aja. Bisa nulis dari nabi nulis panduk nabaliho maulid, maulid gitu gue. Maulid sabara mana? Hiji kelahiran, 2
waktu lahir, tilu tempat lahir. Kelahiran moal aya kelahiran lamun teu aya lahir terus saha nu lahirna maulud. Siapa? Mauludnya siapa? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua maulid teh waktu lahir. Akidah umat Islam harus menanamkan kepada anak masing-masing bahwa nabi kita nabi lahirnya hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, itu semua yang dibaca oleh ibu-ibu maulid waktu lahir. Nu kahiji Nabi Muhammad lahirna Senin. Lahirna dina Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Nabi Muhammad tiap hari Senin puasa. Tiap naon? Ditaros ku sahabat Gusti Rasul kunaon rajin-rajin ting puasa poe Senin. Hiji kaula resep setor amal poe Senin ka Gusti Allah didampingi dengan puasa. Nomor kedua sabab kaula lahir poe naon? Jeung saha mama Nabi Muhammad memperingati lahirnya, Nabi Muhammad memperingati kelahirannya dengan melaksanakan puasa. Asal alhamdulillah. Oh katingali wajah-wajah tarang sampai jeung nyarios ijep tegang barang dah sahur janari rek puasa poe Senin isuk datang tukang sebelah coba ating kumaha da kitu poe Senin Nabi Muhammad sok saum dinten Senin sabab lahirna dinten Senin. Nomor kedua Nabi Muhammad ingin resep setor amal tiap Senin dikiring dengan puasa. Mentak sok aya di pesantren santri saraung sunat lain puasaan wirid kade tapi balikeun wirid bari puasa. Teu aya puasaan naon? Ieu puasaan naon? Abdi mah puasaan asihan sileget teureuk. Eta zaman now baheula. Ayeuna mah lain asihanna ge Nmax, T-Max, X-Max, Grand Max. Bahkan nu hade pisan mah asihanna mah Vespa Matic LX 125. Leuwih nyuksru kasolokan. Beres. Jadi teu aya puasaan wirid, aya ge wirid bari. Siapa saja yang berdoa saat puasa maka doanya diijabah. Eta maksudnya kantor santri Darul Hikam Ciberem Guapara sumping ka simkuring sampai ayeuna sih pamitin di Anidom di 2012 sampai ayeuna sok ngaradon ngopi di ditu bari Taramawan kena aya santri kan hari puasa, hari wirid ku di puasaan. Teu aya cenah wirid ku di puasaan. Aya ge urang wiridan bari naon? Mata ibu-ibu udah rajin saumnya. Ya Allah, saum Senin langsung ngadu ya Allah, kulkas 2 pintu langsung eta. Jajan. Cek ibu ya Allah, abdi mah hayang LCD 100 in. Langsung ngajeblak dina pipi dina panto pamuroj. Amin ya rabbal. Tuh gitu ibu sadaya. Nomor salajengna Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12. Tanggal apa hikmah daripada tanggal 12? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, 12 tambah 12 sama dengan 24. Maka jalma nu istiqomah nyekel la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam hidupnya akan terarah dengan hidayah dan taufik Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanggal 12. Nomor katilu Nabi Muhammad lahirna bulan Rabiul Awal. Bulan Islam ada berapa? 12. Oh, meni jempling. Beriji. Tinggalin di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bulan menurut Allah ciptaan Allah 12. Coba kita cek bulan Islam. Muharram,
Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minggur 20%. Paling bangker, mau kasih tariknya. Berikan deh, moha, bapak cicinya, kayak kira. Opan bulan Islam, ya mah hari PNS lain, hirupna swasta, nu ditalar Januari. Lamun PNS wajar deh, wajar tiap bulan apa? Januari, Februari, Maret, April. Tuh kan PNS unggul. Coba bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah. Urang masa pabelit hayang ku basa racing jadi Muharram, Safar, mulut sirih mulut, Jumadil Awal, Akhir, Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Habib. Bener ke bahasa itu. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak kalah. Pak, bareng Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Wah, iya belajar udah benar. Sebab nu tumpung ya sorangan. 12 bulan ciptaan Gusti. Jumlahna aya 2. Kenapa aya 1 bulan anu dikucilkeun? Kos bisa nyeun bulan. Ulah kawin Safar sia. Eta mubalik jeung korikot dan proyekna. Amil jeung naib teu moal ada ulah kawin. Bener sih kuring ngomong jeung kemenang. Safar mah sepi. Alhamdulillah kamari mah Safar teh pas Agustus kan. Tetapi Abdurrahman laku naon sababna Agustusan. Alhamdulillah. Eta bulan Safar mungkin kawin padahal Siti Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib bulan Safar. Contoh deh, ibu terang Nabi Nuh, terang di Kiai, kenal deh, itu gacan kenal. Nah kita ngomong terang ke Pak Jokowi deh, terang kenal deh, nah itu beres. Berikan di terang karena Nabi Nuh deh, terang di Al-Quran ayat surat Nuh, kenal deh. Nabi Nuh teh yuswana 1000 tahun, hoyong deh. Boro-boro 40 geus rayon. Ngadang jengkol ge karena kehunturu coplok. Nabi Nuh yuswana sabaraha? 1000 tahun. Nama aslina dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, nama aslina Abdul Ghaffar. Abdul disebut Nuh teh julukan. Ari sembah dalem bukan julukan Pak RT. Sembah Dalem nama kampung Sembah Dalem, Jalan Kiai Haji Damanhuri atau Jalan Karadenan, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Sembah Dalem. Kurang pakai ayah akang Sembah Dalem disebut Ustad urang mampu. Nah sebenarnya Ustad teh lamun kuda leutik, Ustad artina ondel-ondel. Coba ya, Kak Guru di dia Ustad, bobeging gitu. Da Ustad mah kudu kuda gede, Ustad. Kuda alit kalau kelak kubro, Ustad artinya babegi. Maknya dia nu ngaji pada tinjing seunan pieu. Kurang ajar. Disebut kiai da mung elmuna keleutik ngajina ge sarayana geus we saruakeun jeung tukang ojek ceuk akang. Manggil tukang ojek, akang, tukang tahu bulat, akang, tukang ngaramet, akang. Hayeun digebukan ku polisi. Nah teh idopatkeun kana Sembah Dalem begae ceuk teh diijinan aya naon sababna narek tapaul dari Cianjur ge aya Mama Gentur. Namina Mama Gentur sanes. Sanes Gentur mah nami kam deblo. Akaneun. Mama Gentur, Mama Tanah Baru jeung sajabana leres teh. Mama Gunung Puyuh Kiai Haji Ahmad Sanus. Tapi itu modelna mending ngaramaikeun kampung lah keun awak pada butut ieu. Kadenya simpuring mah teu gaduh julukan, teu gaduh lakob era Pak. Dipanggil ka di garada pupuring kakak. Naon sababna? Dihangap geus dipegat ku budak leutik.
mohon barinya kalawi banyak ya settingan Pak RT juga ya. Nah beda Pak RT na ya mau hadirin bangsa urang siluman sambut anak-anak tinggali kusyukurin ditilai tadi jeung pamurad singkat padat akurat gitu dari lagi mau dibayar pinter teh RT hade Bapak di juri tukang ngoprak kemana-mana terus leuheung ayeuna kabagian teh ieu panitia nuju bolang simkuring teh kaleresan simkuring nu didaya kamari Pak nuju ngawal jamaah haji kamari teh 42 hari jadi panitia ka itu teh acara mah ku supir kadua simkuring Islami teh nyepeng jadwal namarina seueur teh katuliskeun nyung model-model wilayah alif amplopna gitu gadeng ah mun bija-bija kabatur teh itu keur ieu teh keur lain Pak katingali Allah Rabbuna terus bohong lain gitu seueur teh kasratkeun akhirna dipegang ku supir sareng ayeuna mah alhamdulillah ibu dan ngawasan kalau ini suka mungkin ku simkuring mah jadi mancala provinsi ya ini kamari ge di ditu di Mekah ngaji ku ngal Islam teu dibayar ngan anu masihan teh teu kira nih anu 10 juta ngamplopan teh gitu Pak Murad Pak Haji buntu ieu mah di mana di Mekah ngisi kajian duha sebelum arbuzna kena Pak calon wali kota lagi akrabul akrobin soleh diamin berehan diamin sing sukses amin sing berhasil amin pan 10 naon coba bagi dua jeung salon jeung tukang son amin naon sababna pan salon lagi nahin kan aya salon teh modern balik ngek corongna teh jauh dengan mustami gandaran ini bingung dan itu doakeun ieu son sing saya penyewana duh tunggu Allah Rabbuna balik deh nya Nabi Nuh teh hartina nauh teh bahasa Sundana sasambat kunaon Nabi Nuh disebut sasambat suatu hari Nabi Nuh melewati seekor anjing tersebut matana opat beriji hari anjing biasa seberiji cek Nabi Nuh gol atau Jeki ngaranna teh Jek ari maneh mah hiwal batur teh mata sabaraha ewa sia seberiji eta teu lami eta anjing bisa nyarios kalawan izin Allah saur anjing Nuh lamun aya ukiran kemudian ayeuna ku anjeun digogoreng dihina aslina menghina ukiran atau menghina yang mengukir lamun aya lukisan ku urang diledek aslina ngaledek lukisan ngaledek nu ngalukisna buka surat Al-Hujurat surat apa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wahai orang-orang yang beriman laki-laki yang satu tidak boleh menghina laki-laki yang lain wanita yang satu tidak boleh menghina yang lain karena yang dihina menurut Allah lebih mulia daripada yang menghina ya masa pi omongan cicing sisi jalan dari ngopi liwat awe badag meni gemrot ulah nyebatasi lo pantas kirang langsing lah gitu beres tekenge sabab lamun aya jami menghina sesama sama dengan menghina sang pencipta padahal tadi zaman menghina sapar siap-siap urusan di akhirat kos bisa nyian bulan terus tong yang mati kenging nu atos-atos makanya yang lalu biar berlalu anggap saja bunga-bunga kehidupan itu kan Nabi Nuh dika nangis nah mari kita dibalikkan ku anjing tersebut lamun anjing ngahina kaula hakikatna ngahina ka Gusti mentak di Abdurrahman pengajian malam Jumat atau malam anjing di simkuring mah tidak ada kelas tidak ada kasta tidak ada status sosial duduk sama rek kiai rek bukan kiai rek pejabat rek rakyat nu pinuh tatona kabeh ku Abdurrahman ditampung kenapa karena nasib husnul khotimah di tangan Allah bukan tangan kiai betul lebih baik orang maksiat yang sadar atas dosanya daripada orang soleh yang mengaku soleh. Beres, betul sekali.
Seueun resep gapleh di dia. Anakku emang pengain. Yang CS ya. Aya tukang gapleh. Akhirnya ujung-ujungnya teh bosen. Apa? Eureun ya pokoknya. Da pamajikanna ngamuk wae. Bosen eureun geus 2 tahun. Suatu malam lewat ka pos ronda aya pemuda keur naon? Eta jelema moal ngaledek paling ngomong kieu, popotongan dewe. Sakitu ngomong. Naon gina? Lamun aya jalma keur aya dina dunia maksiat, hakikatna anjeunna keur berjuang, keur berusaha hayang berhenti tina perbuatan maksiatna. Duakeun pemuda di Kampung Tonyong, kota mah dia Sukabumi, kabeh sing jadi pemuda harapan masa depan Islam. Amin. Subhanul yaum rijalul gun. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda ditulis dengan tinta emas dalam Al-Quran dengan nama surat Al-Kahfi. Ayat sok dibaca. Sunnahnya dibaca nate tos salat subuh poe Jumat. Tos salat poe surat naon? Al-Kahfi. Ai Kahfi teh artina naon? Buha. Naon cenah? Buha. Lamun bahasa Indonesia mah buha. Jadi Al-Kahfi Al-Buha. Nyalindung nih aya buha belah kanan deket rindu alam. Buha naon? Apa? Kaciri kerja kelibat siluman. Simpuring ibu di dongkapan kiai tidinya kang yang dipangawaskeun di mana di gua siluman eta kuring kan tarima entong paya teh ngajina di jero naon sanes akan cenah abdi mah ngalangkungan saalit acarana walimatun nikah. Oh panya teh diparabkeun ka naon siluman dua balik ngadi kadinya jadi apa gua naon gua siluman. Nah ieu mah guha nu aya di Yordania. Guha teh kullu liangin pigawirin pahuwa guhaun. Jadi setiap liang di mana pun gawir disebutna guha. Ieu guha nu jadi mulia lain guha. Kenapa? Ada 7 pemuda nu mempertahankan keimanan di saat diancam, diintimidasi, bahkan akan dibunuh oleh Raja Dicyanus agar menyembah salib. 7 pemuda daripada menyembah salib lebih baik kabur menyelamatkan keimanan. Mudah-mudahan ieu gambaran pemuda-pemuda Sukabumi Tonjong. Amin. Panjenengan pemuda di dieu mah sebenarnya KWW leuh daripada sekolah laki deui. Bener teh? Beres teh? Lamun lalaki kawin jeung lalaki. Kabayang teh ganengna. Bedug petok di araduk. Amit aing. Lamun awe kawin jeung awewe. Oh, akbar teh martabak bangka jeung pancong. Widinya Allah Rabbuna Karim. Kembali Nabi Muhammad lahirna bulan Rabiul Awwal. Tahun apa? Di bapai dina kita paseueuh tahun naon teh? Tahun gajah teh ngan kieu unggul urang Arab lamun ayeuna ngabahasakeun tahun sok diisnadkeun disandarkeun kana kejadian dahsyat. Pada di urang nya ibu lahir ieu tahun iraha duka da keur gunung Galunggung meletus. Ta model kitu teh. Ai budak ibu nu ieu lahirna iraha tah keur harita usum kopi. Model kitu. Nabi Muhammad lahirna tahun naon? Lain tahun gajah sabarna mah aya kalimat dibuang. Di tahun yang sama ada pasukan gajah yang dibinasakan oleh Allah. Baca suratna ngarah berkah kabeh amin. Negara urang sing salamet amin. Nu hadir kabeh sing panjang umur, sing sehat, sate acan pupus dan segera dipanggil ka tanah suci amin. Ku Abdurrahman didoakeun nu hadir sadayana tanpa kecuali terutama nu teu acan sing enggal diberi nasib jarah ka tanah suci amin. Jeung Abdurrahman amin. Dan sing beuring mah 3 bulan sakali. Enake 20 November bagian ka Kairo doakeun sing sehat. Amin. Rek naon ka Kairo? Rek ka Imam Syafi'i, ka Syekh Zakaria Al-Ansori, ka Nabi Dania, ka Luqmanul Hakim, bahkan rek nepungan Firaun. Tongseuri. Pandina surat Yunus ayat 82 jasad Firaun mah diabadikeun. Untuk apa? Untuk tanda. Tak
tanda bagi siapa? Kullu sultanin lam yakbil bisultanihi huwa wa fir'aun sawa. Setiap pejabat, setiap wakil rakyat, setiap penguasa yang tidak adil dengan jabatannya, yang tidak aspiratif kepada rakyatnya, dia dan Fir'aun sama. Gitu si Fir'aun teh. Ngan Fir'aun teh bubukna koneng. Sakitu. Fir'aun teh bubukna. Jadi bubukna naon? Lain Fir'aun gitu kan. Bohong jangan bohong. Tenang naon. Allah dah mending kuno koneng daripada kuno hideung. Leres da pikok hideung mah haram. Urang dia geus loba huis dari pikok kuarna naon? Haram kan? Mending kena tampilkeun huis, tampilkeun uban. Allah moal nyiksa jalma nu geus huisan asal bageun. Ibarat kudu sarua. Aya di kulas beureum eta mah Imam Syafi'i beureum jangan adanya ulang hideung geus kena huisan ge. Gagal tah mah bapak tah geus huisan kitu mah ade. Buka peksina kurung. Bener. Kunaon ieu bijil huis saya jawab. Kunaon abdi keluar uban. 1 lembar uban pesan singkat dari Allah agar kamu segera tobat. Di mana bijil huis geura eli we lembangan wae. Kena da cengceng. Di mana bijil huis geura el. Nah margina umur kita bukan bertambah tapi kan umur Nabi genep 3 ya. Umur Nabi sabaraha? Aya umur 40 ya? Iya. Simkuring 47. Lamun umur 40 tinggal genep 3 copot 40. Berarti kontrak di dunia 2 kilo deh. Nah belum. Nu 40 tahun ge CF-na teu karasa umur 2 kilo. Abdi mah geus 50 kan nya 13. Cek pemuda teh hidung aing ngarakeun. Anu hadi teh geus 60. Lunas emek pae. Abdi mah geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Malam naon ayeuna? Berarti kemis areup. Pemuda yang baru dak boga proyek. Proyek tahlil. Dicangtayan tanyakeun ka kades. Ngancan di ACC unggul jadi perdes. Di simkuring mah ngibakan maid teh 500. Lamun teh sakitu disetim ya. Sok korek ka kiai teh gocap nuhun bae mah. Kade tonyong mah ulah. Ieu mah orang-orang sukses kabeh amin. Orang berkah amin. Pak Kiai Rama Abdi Pupu sayang diibakan ku Pak Kiai sabaraha tah eta salahna make nanyakeun sabaraha. Da Kiai Sasukaung mah ikhlas kabeh yakin. Amin. Sama pimananya sabaraha pertanyaan di pertanyaan kudu dijawab. Sabaraha gope. Bukan lagi gocap, yos pajaikeun juahangan. Kiai di dia teh tukang ngaraweng. Neuk boy dicantayan 500 tah hese. Mun imah akhirnya ngajait yang kaonangan. Ieu mah boy diteuk-teuk maita can diukur. Pas dipasangkeun teh teu mahi. Ceuk mait teh ngaji sugan. Beda neuk boy mah lamun mait panjangna 2 meter kudu 2 meter 40. 20 jang ujung kaki, 20 jang ujung kepala sebab 40 kalimat. Coba mentek pas-pasan ari kumaha muterkeunahan. Kita aya cerita anyar ditonyong, Pak beunkeut pas-pasan. Banyak gitu. Leumihan. Terus ternyata gaun yang kita bangga-banggakan harganya mahal ditinggalkan ketika Ijroil memanggil. Yang dipakai adalah pakaian menang budunan di DKM nucan lunas. Gara lunasan simpring mah dicantaian pangheula lunas Pak. Budunan kematian pangheulana, pembangunan masjid pangheulana. Ngomong memeh Adam Jumat sok Abdurrahman geus lunas bisa diparake ridho. Amu mah kunaon ditonyong budunan kematian can lunas sieun bae. Cek malaikat dari harewas penting geus lunas ieu. Hayu balik.
jigana eta pada KM alasan aya saruna tunjungan terus nyolatan ku Abdurrahman makanya nyakeun Kang yang disolatan ku Akang imamna mangga sabaraha eta 15 150 teh kaul wajah panggung 1,5 juta Kang mahal-mahal teh geus sia solatan atau tong kitu cenah Kang imam banyu atuh da abdi ge heureuy tiasa teh 300 tiasa ngan mayit di tukang arek kemas kabar yang eta keluarga na molot Kak Kiai Pak Kiai instruksi sapanjang hirup ditonyong nyolatan mayit tadi hari iya kunaon mayit bapak abdi di tukang oh tau makanan mah keula da DKM teh berpuasa jeung bayar teh nu geus-geus di solatan di hareup eta teh tukang ibadah rajin ka masjid tarating leuwingan di pantos juga geus apaleun mentak di hareup bapak maneh tara ka masjid tara berjamaah bisi teh apaleun pantos juga jadi teureun di mana jadi nuturkeun oh ngarti kan kumaha we diajar burung mah gitu jigana kiai pinter ditonyong di lawan Allahu Akbar. Nah rata-rata ngagotong mayit sok dipusingeun kiai nu rek burebkeun geus beak kubur 6 patang mayit can datang ngagupri ngagotong teh kunaon coba engke mah cocokan saurang 100.000 opatan Mbak 100 400 jajal mentengah biur pertama kurdo biur nagancang pasar nepi mayit murah cek mayit emang kurang labu daya Pak aduh turun mayit nah kadenya dimana bapak maut bumi maut anaknya turun nah sebabna pertemuan terakhir mau nyabak rikol beres sebab jamaah yang sukses hayang beunghar hayang berhasil teu kudu karaoke itu sok roromeheun ieu mah hayang beunghar depak di guha rek naon moal meh hideung atuh meh bodas cemburu jadi aja hayang beunghar mah meunang doa inumba dawuh Kangjeng Rasul dina kitab Jami'us Shaghir dengarkan doa bapak untuk anaknya bagaikan doa satu nabi untuk umatnya doa ibu untuk anaknya ibarat doa para nabi untuk umatnya jangankan hotel berbintang jangankan Innova Zenith jangankan Pajero dan tanah surga yang mahal ada di bawah telapak kaki ibu maka pemuda tonyong pemudi tonyong harapan Abdurrahman kalau anda punya cita-cita yang tinggi berkhidmahlah, berbaktilah kepada kedua orang tua walaupun sekarang hidup di bawah garis kemiskinan dengan doa orang tua yang mustahil akan jadi mungkin pemuda-pemuda hari ini 20 tahun ke depan akan jadi pimpinan klasemen amin gitu nananya neng hayam teh ngadu caroge ajengan ajengan mah teu kena moneter urang dia mah lamun melak pare sabaraha bulan 3 bulan karak panen sim kuring mah sajam sakarung biasanya lamun ceramah di kidul gitu nah bagasi teh geus hanyatkeun gitu paham mu balik mah tara kuring melak 3 bulan ngaji sajam satengah beas geus menang sanaon sakarung bela teh cawi berang melak satahun karak buah jadi mu balik mah teu ngaji sajam setengah saturui neng mening ke anak ajengan mening ke ajengan langsung lamun patuangan lapar mening sangguna piring mening sawah liur pan jelema lapar makan galengan turun mayit dinaonkeun dikubur nanya ke Pak Kiai sabaraha Pak Kiai merbuana oh ieu mah kelas VIP 2 juta ini mahal kemana ya kubur kan ngan ke penting nyakar janela tapi balik bacaan aja dina Adhkar Nawawi bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam teu di adanan terang ka masjid tara salat tanggal
Terus kurepkeun turun pakai sabaraha 2 juta biasa 500 biasa ngalengan mait nongol ya kiai di herian teh kurepkeun bukakeun ieu teh sunah tah pipi mayit diadekeun kana taneuh lil istiqanah supaya merasa miskin merasa butuh atas ampunan Gusti hendak singkapkeun ieu pipi anu sok dipoles ku skincare teh ka glowing ieu teh bakal diadekeun kana taneuh dikecelkan ku bilatung komo eta nu gemil cek cinta mantap bari cebuk cabak teh buru kana pipi anu abah teh cenah ieu itu banyak lainnya beres mayit wajib menghadap kiblat haram mayit muslim nangkara mayit ditangkarakeun kos cap salib haram mayit muslim ditangkupkeun namun haram dikawetankeun ulah wajib menghadap kiblat ganyel ku deblok ngopan di Singajura lihat halangan ku padung tah eta masang padung teh hukumna wajib kan lain sunat mentak baheula mah al fadung mim bitungin baheula mah padung teh tina naon bitung wa gomongin nah wa awiin wa haurin wa papanin wa panto kamarin meunang ku panto kamar oge eueuh teh bawangan kuncina cokot di jalan-jalan terus tuh kembali deh Nabi Muhammad lahirnya hari Senin tanggal bulan tahun kenapa disebut tahun gajah baca suratnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim faja'alahum ka'asfin dulu teh ya ayah baheula asa panitiana carakatan yang berpanggil jeung budak mengalangin kebalikeun kakalakeun bae bete ka supir teh jang bere duit oh di bere duit mah dibuka ibu supir bere cari duit bener eta budak jago eta teh didikan saya mudah-mudahan ya lain kitu busin kuring tenang cinta kamu rangkal itu nama dina tahu dia eta ieu mah ibu sanajan bari nangtung ge cabogan dosa bener coba urang jeung nu ngomong Gusti tong wakang ukur dosa nu katepu renengkeun panonna panon nu can boga da semua bening coba panon urang koneng semu beureum loba nu bujur ieu pan sim kuring lamun keur nyetir ku loba istighfar di jalan rayat ka kanan anu keur jogging aduh make legging astagfirullah tuh subhanallah pas ngeureun ka kencan ini innalillahi banyak tinggal ibu lamun ningali barangkali socana bersih bening can dosaan coba pan urang beuringeun Gusti koneng geus semu beureum terus tenang ja kayak dibere duit ka abdurrahman nya gede senyum saeutik lagi beureum mare kakak-kakak bagi dua nya asal mereka beres ngajina di dinya dibere duit tenang janji tuh dikanis baharu datang anu isi make gamis hidung kurang diajakannya ih nyaa kabudak teh Gusti saur Ali bin Abi Thalib Gusti saya nama baheula teh abdi teh lahir lamun abdi teh lahir ka dunya beureun moal beban hisabeun ayeuna mah Gusti ieu umur ge geus model kieu tobat tara istighfar jaran ari kana dosa beuki pimanaeun abdi rek salamet lamun teh keng syafaat Kang Jeung Ros baheula aya seorang gubernur Mesir naon teh gubernur Mesir namana Abroha siapa atau vokal nasional Abraha iya Abroha sirik terang sirik iri naon nih dengki
bahasa Arabna hasud. Terang hasud. Hasud teh hate gagolah, hate panas, lamun batur menang nikmat. Tatangga beli kulkas muriah. Tatangga beli motor jadi untung. Tatangga beli mobil kasih. Tatangga hajat ngawinkeun bade anak kalakan urangkeun. Bae. Beda jeung urang tonyong, tatangga menang nikmat teh tatangga meuli TV, alhamdulillah biasanya kayak nonton drama Korea. Tatangga meuli mobil, alhamdulillah biasanya. Biasanya apa? Tatangga bogaan duit, alhamdulillah bisa ngirim. Bener tuh. Maksud nama diajar lah. Nama gini, tinggal di hadisnya. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama yakulun narul hatub. Saur kanjeng Rasul, hindari penyakit hasud, hindari penyakit iri, hindari penyakit dengki, karena penyakit hasud mampu menghancurkan rupa-rupa kebaikan bagaikan api menghancurkan kayu bakar. Bentak ditaudan wa min syarri hasidin. Ieu Abroha teh hasud, hasud karena kemajuan umat Islam. Mana umat Islam sadunya datang wae ka Ka'bah. Akhirnya Abroha mendirikan sebuah gereja yang sangat mewah untuk bersaing dengan Ka'bah, menyaingi Ka'bah. Terus akhirnya Abroha nyiapkeun sales marketing. Saha wae calon jamaah haji pengkolkeun ka dieu, urang bahanan duit. Ditanya ku sales, bade ka mana Pak? Bade ka tanah suci. Bade naon? Bade hajian, bade umroh. Mending ka ditu balik dibere duit, ka itu mah meakeun duit. Ngahuleung duit geus iman. Heulah hadiah. Galenceng. Mending muludan menang besek menang nyamuk, mending cicing di imah lapar buah kejo. Atuh mending muludan ceker teh. Terus akhirnya program Abroha berhasil. Di masa itu tidak sedikit umat Islam pada hajian tertulus berbelok ke gereja Abroha. Naon dulu? Siapa yang punya gagasan untuk melawan Abroha? Bukan orang tua, tapi pemuda Bani Kinana. Cek ketua pemuda dipimpin ku RT contohnya. Pemuda nanti malam kita rapat. Untuk apa Pak? Nanti kita bahas. Pas sekali Pak Ketua instruksi, ada rapat apa? Abroha sudah keterlaluan. Pemurtadan umat Islam bergejolak. Zaman mereka hajian terjadi, dibelokkan ke gereja. Kita hentikan pergerakan awal. Itu pemuda. Akhirnya cek pemuda, kudu kumaha apa Ketua? Ngancurkan gereja. Kita pakai otak, tidak usah pakai otot. Nah rewas Ketua, saha nu nyeri beuteung. Cek pemuda, abdi Pak, malam ini kita berjamaah. Berjamaah apa Pak? Makan BAB. Di mana? Di gereja Abroha. Oke, silakan buka dalam tafsir At-Tabari juz 30. Ngabring ieu pemuda dipimpin ku Pak RT. Di mana? Itu bahasa Cina naon? Ngising. Liang Hong. Tahu nggak sih? Ngaran Cina, nu paling ekstrim ngaran Cina Liang Jun. Nu paling power Tung Tung Seng. Geus ngabring ieu pemuda menuju gereja Abroha Janari. BAB KB di gereja. Oh, ketua pemuda mah di Paimaran segede helm kaya teh. Sekretaris dicekol comot karena pegangan pintu. Dina eta tafsir dicaritakeun BAB apa? Obeh na mantep. Ting obeh ting. Da lagu Scorpion modal di Moskow cecewak di New York. Akhirnya ieu Abroha rek ibadah Janari. Can aya lampu kan daya pegangan. Pas gep teh buka pantok leueur. Heueuh. Cek Abroha naon ieu? Pas dia Abroha
anjing jengkol. Akhirnya Abroha manggil bin Badan Intelijen Negara. Bin, olah TKP, selidiki siapa pelaku kotor di gereja kami. Cek bin, wah olah TKP tinggal di rupa hejo, pasti orang konyol. Dia kurang cantaya dari sana anggenya. Nah, singkat kata pendek cerita, Abroha semakin aira marah. Kerma persaingan kalah, hasud geus meracuni hati, gereja di kotoran. Akhirnya nyiapkeun pasukan Gajah Abroha punya nama ngaranna Mahmud. Saha? Mahmud. Jadi lamun boga anak ngaran saha? Itulah nama Ya. Mud. Berangkat pasukan Abroha pede dengan personil. Pas nepi ka tanah Mugomas, perbatasan antara Yaman dan Saudi Arabia, ieu gajah gedekeun maju. Dipecutan terus-terusan teh karena kabalik deui. Mahmud cek Abroha, kunaon geus can sarapan? Ah tos Pak. Mungkin dipecutan sudah maju ke arah Ka'bah teh alim kabeh balik deui sok aya kitu eta kan dipecutan tina mingguan teh karena Persib eta Gajah Abroha cek RT teh urang mingguan belot da timnas rek main dari PT 0-0 menang tuh mingguan tinggalin hei Gajah ada yang geger dulu dan pas mingguan ini malam dong? Malam Kamis berangkat trek mingguan nggak segan ke pas kita pakai main kolding Gusti gening abdi casing manusia tapi mental abdi Gajah Mahmud tinggal dari kabar udah hai maji kayaklah usah pula gajah maksa datang Abdul Muthalib siapa? Cek Abdul Muthalib Abroha, urusan kalian akan menghancurkan Ka'bah. Saya tidak akan ikut campur karena Allah akan melindungi. Kembalikan 200 ekor onta orang Arab yang kalian rampas. Ternyata Abroha teh ngarampas onta. Berapa ekor? 200. Akhirnya maksa datang pasukan burung ababil nyandak batu tilu sewang dina paruh na hiji dina pamatuk hiji dirangem ku suku katu hiji suku kenca hiji kabeh binasa paja'alahum ka'asfin pasukan Abroha hancurkan lir ibarat sayuran beak uhileun kartos teh siapa saja yang congkak kepada Allah. Sejarah Al-Quran diabadikan universal sampai hari kiamat untuk cermin bagi umat akhir zaman. Jangan coba-coba sombong kepada Allah. Yang sombong dibinasakan dengan hina. Dengan Fir'aun. Siapa? Jadi rajana leila mautna lain kubum. Fir'aun ngaku pangeran ana rabbukumul a'la. Kaulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mautna sanes ku nuklir. Fir'aun lain ku senjata kimia, lain ku bom, lain ku udal, mautna kabesekan. Atau pandileutkeun di laut. Hina deh. Ongkoh pangeran, pae kabesekan. Coba ditonyong DKM pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Prieukeun ka uninga Bapak Udin parantos wafat kabesekan. Dah kabeh lain sedih karena sedih. Ya hadisna man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Tahu Nabi siapa orang yang rendah hati derajatnya akan ditinggikan oleh Allah dan siapa orang yang sombong siap-siap akan dihinakan oleh Allah. Fir'aun raja laku pangeran ngajajah Israel kekuasaan 4 Mesir, Amalikoh, Kipti, Israel 4 negara dikuasai ku Fir'aun. Mautna kabesekan. Kedua Raja Namrud. Raja Namrud musuh Nabi Ibrahim mautna lain kubom kan kurang metu kurangit dicocok pae. Coba pengumuman aja Gusti atuh mautna ada gereng saeutik gerak-gerak dina kapal
si eta mah pupusna Masya Allah kadu faktor nonton aya gerengan. Si eta mah kena bom tuh kaget. Ieu mah dicereungit. Abroha congkak sombong ingin menghancurkan Ka'bah, dibinasakeun hina di babetan manuk gerasa. Mun di babetan budak leuweung gede. Hina teh. Mudah-mudahan Gusti dengan keagungan baginda Rasul malam ini kami bertawasul yang hadir malam ini baik langsung atau tidak langsung berikut Abdurrahman berilah hati yang tawadu amin, berilah hati yang rendah hati amin, selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala amin. Kenapa kita malam ini hadir? Biasanya tidur, nonton TV, kehadiran malam ini pembuktian ini yang hadir hamba-hamba yang tawadu atas tugas Allah amin. Balik dia yakinkan kemana derajat abdi bakal ditinggikan ku Allah amin. Pasti kembali deh hancur hancurna pasukan Abohar 50 hari menjelang lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Maka kelahiran Nabi diperingati oleh Allah, kelahiran Nabi diabadikan oleh Allah dengan Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hiji maulid adalah waktu lahir Nabi dinten Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun begitu kan. Kedua, maulid adalah tempat lahir. Apa? Bagi para bapak-bapak wajib mengajarkan kepada anaknya, dek, adek, kakak, nabi kita Nabi Muhammad lahirnya di kota suci Mekah, diutusnya di kota suci Mekah, hijrahnya ke Madinah, meninggalnya di Madinah, dikuburkannya di, itu harus diajarkan wajib Pak. Lain sunat, dosa lamun aya hiji bapak can ngajarkeun eta ka anak. Nabi Muhammad lahirnya di kota suci. Kita buka dalam Kitabul Idoh fi Manasikil Haji wal Umroh karangan Imam Nawawi ulama kelahiran negara Suriah ibu kota Damaskus. Seluruh umat Islam di Masyrik sampai Maghrib wajib meyakini seyakin-yakinnya tanah yang mulia sedunia hanya 3. Berapa? Tanah yang paling mulia sedunia ada berapa? 3. Yang pertama kota suci Mekah, kedua kota suci Madinah, katilu Masjidil Aqsa. Berapa? 3. Wajib meyakini bahwa tempat yang paling agung sedunia ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, geus apa arti mah teh reh ka Mekah amin. Amin. Pasti. Kita suka Mekah langsung. Gusti abdi ngayakinkeun tanah suci Mekah teh tanah anu paling hebat. Nomor gina, salat sakali di Masjidil Haram sarua pahalana jeung salat 100.000 kali. Bapak Ibu duha 2 rakaat di Masjidil Haram sarua jeung duha 100.000 kali. Berangkat ke Madinah duha 2 rakaat sarua jeung duha 1.000 rakaat. Mentak Gusti nu hadir penting ayeuna sehingga ka tanah suci nu teu acan amin. Dan unggeus kahayang ka itu deui. Nomor gina sabab tidak ada kata rindu kalau belum pernah bertemu betul. Atuh. Harus. Nah, Nabi Muhammad lahir di kota suci Mekah. Diutus jadi nabi di kota suci 25 tahun jadi nabi, 40 tahun jadi rasul, 52 tahun diangkat Isra. Itu nabi. 63 tahun meninggal dunia. Hijrah ke Madinah, membangun masjid pertama yaitu Masjid Kuba. Masjid apa? Sahawae nu salat di Masjid Kuba sakali, sarua jeung ngalaksanakeun umroh sampurna 1 kali. Itu Masjid Kuba. Nah, lamun anu pernah ke Masjid Nabawi, ka Raudhah, teh kapayun. Di Raudhah aya 3 kotak. Berapa kotak? Kotak pertama, kotak kedua, kotak
katilu ngalikeun Bu karakter ka Mekah. Kota kahiji dilebetna kosong, tidak ada makam. Nya, ade. Kota katilu dilebetna kosong, teu aya makam. Bisi kieu kota kahiji, Assalamualaikum ya Rasulullah. Cek malaikat teh, makaman di dieu mah. Kota kahiji kosong, kota katilu kosong. Kota tengah atau kota kedua dilebetna ayat 3 makam. Makam Kangjeng Rasul, makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makam Sayyidina Umar. Pertanyaan pemuda, kenapa ini kotak 1 dan kotak 3 kosong? Dina kitab Al-Mu'jamul Kabir saur Kangjeng Rasul, kotak pertama atau kotak ketiga itu anggaran untuk pemakaman Nabi Isa alaihis. Nabi Isa maot can? Sing tarik Nabi Isa bungkus can? Can. Ari nu disalib Nabi Isa sanes. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tahu Allah yang disalib bukan Nabi Isa, yang dibunuh bukan Nabi Isa. Siapa? Orang yang diserupakan Isa yang bernama Yudas Yahud dalam tafsir Khazin An-Nasafi atau Yudas Iskariot, salah satu sahabat Nabi Isa yang berkhianat. Yudas Iskariot, Nabi Isa mah diangkat ke mana? Nah, Nabi Isa bakal turun ke bumi saur Kangjeng Rasul dina kitab Riyadhus Shalihin babul mansurat wal ulah halaman 500 lebih. Nabi Isa bakal turun menjelang kiamat di Masjid Umawi. Masjid apa? Masjid Umawi itu masjid yang menaranya putih, ayana di kota Damaskus, sampai sekarang dijaga ke petugas. Untuk apa Nabi Isa turun? Untuk melaksanakan tugas terakhir, membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lu kurang ditaudan tiap sholat baca mana? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid maut dajjal. Dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj yang dibenteng Raja Dzulqarnain di surat Al-Kahfi akan dibinasakan oleh Allah langsung dengan hujan ulat. Bebas manusia dari penjajahan dipimpin ku Nabi Isa di masjid ketika maghrib. Iman kabeh, Islam kabeh, damai kabeh, nu beunghar teu Simon Cipanto da eueuh maling. Berapa lama Nabi Isa mimpi nanti? 40 tahun. Setelah 40 tahun Nabi Isa wafat, jasadnya dikuburkan di samping kuburan Kangjeng Nabi Muhammad. Itu tak sejarah. Kembali deh, paham? Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir di kota suci Mekah, pupusnya di Madinah, dikuburkan di Mekah itu provinsi, Madinah itu provinsi. Jadi antar dua provinsi. Jarak Mekah Madinah genep jam lamun kubus. 2,5 jam ku kareta lempang teh nyaho. Gak ngaman. Leres tuh. Ibu, pernah ke Nabi wasiat sahabat di mana kaula maut kuburkeun we di tempat kelahiran gitu teh. Lahir di Mekah, pupus di mana? Teu pernah wasiat yang dikuburkan di Mekah. Itu seorang pemimpin anu teu nyulitkeun umat. Maot mah di mana ruang di dijada moal balik deui. Leres teu. Poe mah urang mah dikuburkeun yang deket pamajikan. Siapa teh aneh. Geus kenai. Mana contohna kamari jamaah haji seueur nu pupus dicarakuin teu? Tek naon di bawah. Ari urang malam Jumaah khusus nato sholat ngaduakeun inung bapa nu geus pupus, ngaduakeun ruhna, ngaduakeun jasadna. Jasad diharu. Wa fita. Teh ieu kebutuhan naon ieu? Jasad. Coba kirimkeun ka bapa di kuburan ditarima mah. Cek bapa panai geus. Arek oge ieu na sodakohkeun ka budak yatim tanepi pahala. Larutan cap suku tilu badak li mineral. Ieu mah kebutuhan jasad. Walfir
tanpa aon. Bukan buah naon eta? Wal jeru wa cau. Ieu mah kebutuhan naon? Penting ayeuna ibu rama urang di alam kubur keur bunga. Amin. Amin. Sabab anakna keur ngararaji jadi jelema soleh. Amin. Bener, Pak. Teu percaya telepon. Bah nuju naon? Keur senang aing di alam kubur jeung indung sia. Sabab maneh ngaji. Da ka indung bapa mah teh kudu diisolkeun, tuh kudu dikirim-kirim khusus sama darah daging otomatis. Terus lamun ngaduakeun deungeun manggil kiai, asa bagina bunga iso nama ngantong tumih 2. Teu usum eta mah jang budak leutik nu ngawangkong kiai mah 10. Mie-na sarden 2, rokok 2 bungkus, duit 200. Ya mah di makam, pemakaman budak beuteun camrut teu kabagian kamadun. Hadenya prioritas itu anak kecil. Sebab anak kecil mah pasien alit, pasien agil tara ngomongkeun budak. Coba ibu kira nyamungan 200.000 di pulangna tulang beuheung. Udah ngomong di imah. Hanya kalah. Ibu-ibu baheula ieu mah mampir awan poces. Budak mah dibere 2.000 senyumnya tipis. 5.000 agak lebar. Coba bayar 20.000 salto. Cupalik jungkir tenaga lengan. Budak, coba tong dibere budak hayo. Camrut balik na monyong kos asupan. Cek Indonesia pun nama monyong wae. Tos di makam umi juga bolong-bolong itu dikan. Kurangnya make monyong. Teu kabagea. Ali batur kabagea lama diliwat. Atuh kena aya teh maot teh boga. Nya eta bejakeun teh boga duit tong maot. Eta budak tonyong paling teh. Kadea yakinkeun insya Gusti indung bapa abdi penting ayeuna keur bungah nini aki abdi penting ayeuna di alam kubur keur bungah karena abdi keur hadir di pengajian cek indung bapana sukses ayeuna didik anak baheula cek indung bapa di alam kubur sukses ayeuna nyakolakeun budak ayeuna bukti keur ngararaji alhamdulillah. Kembali deh Ibu, Nabi Muhammad lahir di mana? Pupusna di mana? Di mana yang dikuburkan di mana? Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Rek Aminah kumaha wa kencil lo. Teruskeun. Siapa nama ibu Kangjeng Rasul? Aya di Nabi Aminah aya? Aminah teh isim fa'il, artina wanita yang aman, wanita yang selamat. Di budak urang lamun hayang aman ngaranna saha? Ieu mah daang jeung kangkung ngaran Jennifer. Allah, itu mah Jennifer Lopez pantes. Ya sanami Luna Nur. Rek nurutan artis Bali, mantan kabogoh Ariel Peter Pan. Oh, itu mah Luna Maya, ieu Luna Tojong. Kuliah jurusan SPD, bukan gelar SPD sarjana pendidik. Honor di SD pasti dipanggilna kemudian Bu Luna. Panggilan apa? Bulu. Coba saminggu teh ngajar cek budakna, buluna teh asup. Dah alay. Mentang ngaran teh cara kolot paheula dengan simple mudah diingat. Ngaran budak lalaki babas. Beres simple. Lahir awewe kokom. Dijikeun jadi nama beres. Petugas imigrasi ge teh riweuh ngetik. Babas kokom hijikeun wadah cai. Baheula mah babarida Iis simple. Iim eti Minin pantes baheula mah ayeuna punten ngemplan 2 jengkal setengah. Ngaran teh eta nya KTP jeung kakak punten heureun. Minimal 3 suku kata di mana ada bawa paspor dikena teu mau ngaran bapak. Siti Aminah Rahman. Pantes. Aminah sing hadenya anak buraknya sanajan kurang pariposa punten sanajan kurang jami teh gaduh ngaran anak kudu alus maksudna nama adalah doa untuk masa depan anak sing hade ieu mah budak di ngaranan saaya-aya abdi marek neangan dina Quran kusorangan supaya teu akur jeung budak tatangga anak Quran pantes jim ha nun mim ta ye jam jahannam kayaknya Quran apa harus nandos banyak budak pikiran naon
Jahannam sing hate abdi mana mina ngaran malaikat silahkan geus populer Ridwan itu nama penjaga surga entar nu ngaran Ridwan ditonjong deketan we babari ka mana sing hati-hati jeung pamalik pamalik itu penjaga neraka tong diheureuyang cilaka penjaga neraka siapa? Miketa tenana pengarang malaikat pengarang budak-budak Ridwan, Malik, Mikail di racing jadi Michael Michael Jackson legendaris pop dunia Michael Owen legendaris sepak bola Inggris pembaturan David Beckham ditonyong Michael Jordan pantas ke ngopi Jabroil jadi Gabriel Batistuta legendaris sepak bola Argentina ngan ulah budak dinamian Ijroil ulah di sini komunikasi sekinu ngade kurang ngalongok ku maneh gering ripu hayu nih berangkat dua pas lawang Assalamualaikum cek nu gering teh waalaikumsalam saha di luar abdi sarboha jeung saha ka dieu jeung Ijroil siaran langsung pasti eta mah buane balandi moal siaran ada pasti udah si Ijroil jangan mau jadi pemain tegenangan komentator ngomongnya Ijroil mengacak-acak bola tegenangan culang dengan podaran saja Ijroil nama ibunya siapa? Aminah nama ayahnya? Abdullah kenapa Abdullah? tinggal di hadisnya ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman nama yang paling diridhoi oleh Allah nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman itu boga adi Abdurrahim boga Allah Abdus Sabur boga Allah sound system langsung sering Allah batur nasoranya udah tentu nggak biasa ini kena kasih sabar ke bagian PRD kembali nih Pak kemudian Nabi Muhammad punya kakek namanya siapa? Abdul Muthalib punya nenek namanya siapa? Jempling kita murid hati kesenian nama ibunya Aminah nama ayahnya nama kakeknya nama neneknya Fatimah siapa? tak itu bisa ngejawab makanya Fatimah tinggali Rasul mengabadikan nama nenek Rasul punya barangkali 7 lupa magetin Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Sayyid Ibrahim nu istri 4 Ummu Kulsum Fatimah Ruqayyah Zainab Kangjeng Rasul gaduh turunan mun hiji ti Fatimah nu dinikahi ku Ali bin Abi Thalib gaduh cucu Hasan dan Husain. Kenapa putri tersebut diberi nama Fatimah? Rasul mengabadikan nama neneknya. Mentah kurang tonjong lamun ngaramian budak teu kudu aya Google. Nina pake mahir awewe Nina pake Markona. Di komen Facebook pedes kona. Bae batu. Tinggal di Al-Barjani Saur Abdul Muthalib wasamihi ida wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ubah kata Abdul Muthalib Aminah bayi ini beri nama Muhammad tuh kan paham anu memberi perintah agar diberi nama Muhammad adalah Abdul Muthalib ilham disebutkan inspirasi baik dari Allah Aminah balik bertanya, Mbak, kapan saya harus memberi nama Muhammad? Ida wabotihi ketika sudah lahir, paham gak? Jadi nganamian budak teh daguan lahir, gimana betul kene geus dinaminya? Cek papana teh, Mama, ieu usia kandungan sabaraha? 8 bulan, namian Udin. Gumbrang teh awewe kumaha mangi. Bade ka mana Neng Udin? Sabar euy dagoan kudu naon heula pan wadoa teh pinyo mandi dina sarah jurumiyah majalah al-hadasin maduan kodo sudah lahir beri nama kapan diberi namanya hari lahir maksimal 7 hari kan maksimal 7
Ieu mah geus 2 minggu budak sana yang ngaranna. Datang rek nyecep ce sana mina can menang. Datang di belah itu ce sana mina can menang. Bakal booming tak bakal viral. Ditonyong aya budak aneh ngaranna can menang. Kade langsung namian tim ade. Akhirnya lahir Nabi Muhammad. Aminah bertanya, "Bah, apa alasannya bayi ini harus diberi nama Muhammad, tidak nama Ismail, tidak nama Ibrahim sebagai leluhurnya?" Li'annahu satu madhubah, kata Abdul Muthalib, agar bayi ini dipuja sepanjang masa. Buka surat Al-Ahzab ayat 56, baca bareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita buktikan apakah benar ramalan Abdul Muthalib itu bayi ini akan dipuji dan dipuja sepanjang masa. Kurang sok salat sok rukun salat seberiji 17 mangga 14 mangga tong pasti ya rukun salat beriji 17 lah dia 14 gitu. Di antara rukun salat aya rukun bacaan aya berapa rukun bacaan? Jempling 5 beriji 5 hiji takbiratul kudu kalimat Allahu Akbar teu meunang Allahu Somad ieu mah hayang kemajuan zaman Allahur Rahim teu meunang menang diganti paten Allahu Akbar. Itu rukun. Yang kedua membaca suratul Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat kepada Nabi tasyahud akhir. Yang kelima salam pertama sampai mim alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun kurang tonjong, kurang suka bumi, sholat 5 waktu, ngahaja dina tasawuf akhir, teu maca sholawat ka Nabi batal teu. Batal sholatna karena meninggalkan rukun. Nama Muhammad menentukan sahna sholat kurang jadi rukun qauli, rukun bacaan, membaca sholawat dalam tasawuf. Hebat tuh Nabi. Hebat. Kedua, dia masih jamak sih mas? Jamek al-falah. Ibu ayah masih jamek yang musolanya. Hari masjid mah tempat sujud, hari musola mah tempat sholat. Coba perhatian. Hari masjid mah tempat nama sujud, hari musola mah tempat nama lir. Mantep. Hari masjid mah ibu juz'iun, hari musola mah kuliun. Nah margina padahal mah masjidnya tempat sholat. Kurang di tempat-tempat sujud, sabab dina sholat pasti aya sujud. Akhirnya gitu kene ngan bedana masjid jame masuk dipakai Jumat, sholat Jumat poe naon. Ibu-ibu bingung, ibu-ibu salah gitu dan naon sok tara Jumat. Terus sholat Jumat poe naon? Jumat. Begitu sholat Jumat jeung sholat Id beda deh. Sholat lebaran, sholat heula baru khutbah. Jumaah khutbah heula baru. Kunaon Jumaah make khutbah heula? Sabab khutbah syarat sah Jumaah. Teu sah sholat Jumaah lamun teu khutbah. Paham? Sedangkan rukun khutbah aya 5. Berapa? 5. Hiji muji ka Allah dengan kalimat puji alhamdulillah. Kedua membaca sholawat kepada Nabi dengan kalimat sholawat. Yang ketiga wasiat takwa. Yang keempat membaca satu ayat Quran dalam khutbah pertama yang memberi paham. Yang kelima berdoa dalam khutbah kedua. Lamun anu khutbah Jumat teu maca sholawat sah teu khutbahna batal. Di mana khutbahna batal? Jumat lagi Bang. Nama Muhammad menentukan sahna sholat Jumat kurang. Katilu aya jalma kafir asup Islam sok maca naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Coba sahadatna sapotong dibacana sah teu Islamna. Nama Muhammad menentukan sahna orang kafir masuk Islam. Kayak subuh nu ada di dia diliwat
asyhadu an la ilaha illallah jeleng ka hayal salat cek RT nanaonan sia kosiah hebat deh. Nabi Muhammad dengan nama Muhammad ternyata benar kata Abu Muthalib, bayi ini akan dipuja sepanjang. Lahirlah hadis dina Tafsiruhul Bayan juz ke-7 kata Nabi Muhammad di mana ditonjong di Sukabumi lahir bayi laki-laki ku bapana diberi nama Muhammad, dasarna mengagungkan Nabi Muhammad, dasarna ngambil barokah dari Nabi Muhammad, maka dijamin anak ini dan kedua orang tuanya akan diberi syafaat spesial di hari kiamat. Amin. Waduh, hari aing Iwan kumahir teh sawios teu ngaran Muhammad ge yang penting kalakuan nuturkeun Kangjeng Rasul najang naon ngaran sore ge mau kan suluh bener teu Allah Rabbul Alamin. Hebat Nabi Muhammad, hebat. Lahir ke alam dunia Nabi Muhammad bukan dari lobang biasa. Ieu nu nyarios jeung nu hadir kabeh bau hangseun. Lahirna tina liang caiki deketna. Nabi Muhammad mah di atas pusar, di atas pagina, di bawah pusar. Nabi Muhammad hebat tuh. Katilu Nabi Muhammad mah lahirna tidak nangis. Ai bayi di urang nangis tuh. Aduh, ya Simborin baju istri melahirkan bayi pertama Muhammad Lutfi Abdurrahman. Pas lahir ibu poe Jumaah 9:30 sebab simborin mah tiluana pamegat nu kaopat istri ayeuna. Tiluana Jumaah. Nu kahiji Cika Lutfi Jumaah, kadua Fadli ayeuna di Hatan Thoibah Jumaah, katilu Azka Jakaria Jumaah, triji trio Jumaah. Pas lahir nu kahiji, anu kaopat ayeuna mah setahun setengah dengan sing sarole amin. Hayang istri ka bojo teh, mamah istriku yayangku bebebu. Hayang boga orok istri, aya turang nyieun hayu. Bantah tangga mah sok ngomong Bu, Abdurrahman ceramah nu apeuting teh boga budak we moda jamaah tahir. Sok diberdoa ka subuh. Nih teh kasih werpeuting. Paena mah pra ka Palembang ge nepi, ka Lampung nepi. Nah ibu sadaya ayeuna nyieun jeung istri teh. Ngan simpeun mah sok saya katambuhan pan peuting ceramah isu mah sok dukun. Sok loba saya mah isu teh aya mau budak niku menyok lauk koe simpeun kan seueur. Lauk koe nu ngoprek laheureun ieu budak ngoprek oh berarti nyieuna bari budak gidik cicing burung masa. Lamun lahir istri hayong naon cek isi teh hayong umroh deui oke. Hayong naon deui hayong iPhone oke. Gampang begitu mah ngese mah ngidinan nyanu cicing Pak sararian atau ngomong. Lahir istri alhamdulillah dinamian kusim kuring rada beda ti tetangga Rahila Sepda Rahman. Hadeh wanita yang takut atas wanita yang takut wanita yang takut oleh Tuhan ketika melanggar. Hadeh da bahasana ge hese. Pangku kusim kuring tiap rek ngaji milu wae tong milu bisi menang nu anom. Naon we atuh bukan amin. Alhamdulillah. Nah ibu sadayana Nabi Muhammad mah lahirna teu nangis, ibu tepak deku. Coretna referensina dina kitab Nurullah. Nabi mah namprakeun pandangan ka langit bari ngadua. Baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Lahir Nabi punya tugas innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tugas orang Nabi Muhammad sudah tiada, tidak pernah bersua, tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat, tapi kecintaan orang terluntur dimakan waktu, terhilang dimakan masa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka yang hadir malam ini adalah umat-umat pilihan. Nah sebenarnya lu baheula mah iman ge wajar sabab ngajamanan Kangjeng Nabi. Lu baheula mah cinta ge wajar sabab nyaksian mukjizat ditampilkan di depan mata. Urang Sukabumi, urang Tonjong sampai ayeuna cinta ka Nabi Muhammad tapi teu pernah amprok. Inilah umat-umat yang terbaik di dunia nah bakal penuh dengan barokah amin. Mawaddah bakal husnul khotimah amin. Di akhirat bakal kayak syafaat di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadaya hadir ketika bubar ini acara sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.